sieun. Mus diuk. Ka mana teh isuk-isuk kieu geus gaya. Aduh aing mah. Isuk-isuk di mana? Itu geus jam 3 tuh. Astagfirullah. Nah, ieu mah. Naik jog-jog jadi deui. Ayeuna mana teh ka mana? Biasa. Rek apel jeung awewe. Terus naon hubunganna ka dieu? Biasalah rumahnya. We nginjem teh jang meuli basona kitu. Kajelin. Wah, lo nginjung. Pas uing nagih ka imah dewek, lainnya mayar kalau nambah injeman. Mana buktina uing tara bayar? Oh, tapi aku poho maneh teh, mah bisa sia. Oh iya, uing tara bayar hutang teh lah. Tah, tempo. Aduh. Naon sih yuk? Waduh. Bae dokumentasina. Geus lah. Tong sok loba nginjem sacan mayar deui mah. Aduh, aing mah please lah pinjemkeun. Ya kumaha? Kabogo uing geus nungguan. Teh aku mah babaturan teu nginjemkeun. Lah, awe naon kamari ge katempo maneh apel jeung takal cau tuh di kebon. Dah, cek saha? Aya tuh ibu na koran. Geus lah, tong nginjem deui. Ayeuna mah ya sabab uing karunya bersihan tuh motor uing. Bersihan naonna? Bersihan tuh tina gangguan jin. Oh, siap. Langsung kerjakan. Masih kena nanya ke bersihan motorna be bersih. Mas Tok. Woi, mereka mana di semua papan catur? Oh iya, biasa. Balap karung. Ah, sok ngaco. Geus buru ka dia. Siap, BTW. Geus buru diuk lah. Ayo naon teh? Waduh, geus buru main. Hayu buru lah. Mana dewek eleh lah. Bah, eta mah mah gaplel, ieu mah catur. Heuh, geus pokona mah eleh kamari teh lah. Geus buru. Geus sok buru tah, pangbariskeun budakna, pang kaluarkeun heula kudana, kenapa kuda kerajana, pang siapkeun patihna, jeung pang siapkeun bomna. Kalah ngomong we pangbereskeun ku uing itu lah. Tah, eta ngarti. Sok buru. Geus sok. Uing nyiapkeun caturna, dewek nyiapkeun kopina lah. Aduh, geus minta di kopi teh budaknya. Cing lah, nyiapkeun kopina. Kudu ngaluarkeun kuda. Kudu mau bom. Kudu ngahudangkeun raja di kumasare teh di raja nanti geus begadang penting euy. Aduh, aing mah bengnya aing mah pagawean teh aya bae deui. Kita ngumbah motor. Tapi monya ngumbah motor tina gangguan jin. Aing teh geus gaya-gaya, erek ulin, make lepis. Dikolor deui untung nama. Aingnya lah penting magawean bae beh menang duit kumaha carana. Atuh nah kopina beut beureum eta. Oh, kopina beak kamari pake hajatan. Terus eta naon? Ya sirup, lupa dimakan seger. Geus lah. Ngeunah teh teh. Ah, ngeunah ieu mah. Bau dek. Tanya ka huntunya. Ngece. Uing mah yo isuk-isuk teh nya, najan teh ka huntu, najan teh mangan di saminggu ge anggur songit. Moalnya ya. Kunaon naon nya? Geus buru main lah. Ya ngaheliwir dek itu teh. Siga kabel kaduru. Dah. Wahai suku warga yang hadir di alam semesta. Nuti kidul ti kalena. Wah. Ada merinding kia aing saenggeus. Nya bocah kembangnya. Dah, hakan si eta ka mana dewek sia. Ka mana nya? Jalan dia di portal anu hajatan. Di motor teh bener kitu aya jinan. Padahal nama teh Raja dimajukan lu nggak ada jauh. Lamun bom. wah! Nah si Samin, teang ah. Anjing, bas goblok. Da mana sih? Ujuk-ujuk bae tukangan. Kita tadi ge aing tukang mana? Min, naon ieu? Ah! Astagfirullah.
Mana sih sarwana di kalangan rewas? Yang jelema teh kesieun. Ya nah kudu sieun. Tuh pira ngumbah motor. Nya aing kan keung tadi di dia sorangan bae. Kan jadi rewas tungtung nama. Ya nah we kudu sieun. Tibatan titah ngumbah mot. Astagfirullah. Ya nah ieu motor aing cukul kembang. Aning tadi titah leungitkeun tina gangguan jin. Terus ku aing diseboran make cai kembang ambeh jinna laleungit. Ah, ieu mah maneh nu kudu dibersihkeun tina gangguan jin. Ka dieu sia. Tah, eta suara jinna. Ah, kasadayana salah kurang nu bener, nu bager, nu pinter, tong poho. Iya, yuk di like, di komen, di share. Tapi nya ongkos subscribe. Geus jin tah. Naon deui mah teu ngelobet tukangeun. Geusan.